Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah li wa lakum fatahal arifin. Allahumma aftah li wa lakum Allahumma aftah li wa lakum fatahal arifin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya Allah ya rabbal. Bandungan min barisna min. Neraskeun pidawuh sapalihna ulama ahli anu tukang ngalandongan hate. Saurna nya aya 3 rupi anu tiasa dijantenkeun sababiyah atau wasilah atau cara gitu ya, atau ikhtiar kanggo ngaleungitkeun kabingung gitu. Ari santri mah bingung naon nya, dah keur ngaos mah sok kasipatan ku wali nyata la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada yang ditakuti dan tidak ada yang dibikin sedih. Naon itu bobot tinggal jajan tinggal jajan segala gaduh beas acis ieu mah gitu pikeun umum. Santri bisi aya kabingung teu saur ulama pengobat hati 3 rupi anu tiasa dianggo pelantara kanggo ngaleungitkeun eta kabingung. Kahiji zikrullahi ta'ala, seueurkeun zikir ka Allah sapertos ngaoskeun la ilaha illallah saseueur-seueurna atawa bade ku etangan huruf la ilaha illallah nyata 166 jeung ku ngaoskeun la haula wala quwata illa billah atawa ku doa-doa anu khusus kitu sakumaha atos ta doana dipasihan kamari. Anu nomor kadua waliqa'u awliyaihi, sareng kaduana nepangan pirang-pirang walina Allah. Aminal ulama'i tegasna ti golongan pirang-pirang ulama, wassolihina sareng ti golongan jami-jami anu soleh kabeh. Anu nomor kadua nyata ku cara ngajarahan para wali nya. Lamun jumeneng keneh mah nepangan para wali gitu. Di mana we ayana nu caket nu tebih gitu siang atau wong di golongan para ulama. Wali nanti lain wali anu zaman HP mah nya zaman medsos, jelema anu teuing kumaha oge digujulkeun wali pedah jangan gitu didurukuskeun teu panaskeun dileog cai
henteu neurak gitu. Anu kitu mah umum atuh. Ieu mah ti golongan ulama. Man ta'allama lillah wa 'allama lillah wa da'a ilal khalqi bi tariqil ilmi lillah. Ngajangeleke jadi ulama gitu. Berkahna tina ngaosna lillah, ngawurukna ge lillah, ngajak ka jami kana karidhoan Allah diniatan lillah. Tuluy aya dasarna nyaeta Quran hadis ijma qiyas ulama. Kulillah lillahna ku sejak lillahi ta'ala ungkul hayang ridona Gusti sehingga manahna teh bersih kitu tina anu ngotoran hate eta tak berkahna eta teh dibere karomah ku Gusti teh kitu nya mode santrina jaradi soleh santrina jadi ulama deui santrina nyebarkeun agama deui maranfaat ilmuna teu ali nu kitu teh tah dijarahan kurang teh nya nu kitu dijarahan teu wasolihina jeung jami nu saroleh kabeh saha lamun ceuk urang mah nu soleh teh ibu Rama kitu pahmi ngajarahan ka inung bapa kaluhurna ka aki ka nini mah aya urang lamun teu aya inung bapa mah aya inung bapa urang lamun teu aya inung bapana inung bapa urang berarti aki jeung nini urang kitu kadituna atuh anu soleh teh guru ngaji kitu nya nalika inung bapa urang mah keur mukmak usaha eta mah magahan urang we budakna kitu nya gitu teu inget teu hayang dibayar teu menta bayaran gitu bahkan menghindari tina hal kitu teh sieun mengkol hate tina niat lillah milari ridho Allah jadi milari uang gitu tadi jarahan kurang teh nya nu saroleh kitu nu saroleh teh dijarahan tak bisa didamel sababiah ngaleungiteun kabina wa kalamul hukamai wa kalamul hukamai jeung katiluna ngupingkeun kitu jeung katiluna ngupingkeun dawuhan pirang-pirang ahli pengobat hate wa kalamul hukamai jeung katiluna ngupingkeun dawuhan atau cariosan pirang-pirang ahli ilmu sareng amal atawa dokter hate teh satras rajin atau kersa ngupingkeun kana cariosan hukama ai ladi tegasna jalma ya dulu anu osok nuduhkeun ieu ladi ala khairi dunya kana kasayan dua tegasna dunya kade logatna ti ala khairi dunya kana kasayan dua tegasna dunya wal akhirati sareng akhirat tuluy kersa ngupingkeun kana dawuhan-dawuhan cariosan-cariosan pangawasan kitu anu digelarkeun anu di ayakeun anu dilaksanakeun ku hukama eta mah da kusabab ajengan ku Gusti teh dipaparinan dua kaistimewaan nya anjeunna teh ngarti kana agama kusabab masantren gitu pahmi lajeng ku Gusti teh dipaparinan ilmu hikmah kitu tiasa ngalandongan hate nu bingung
ku urusan dunya anu sararedih kitu ku loba masalah nu gering eta mah bisa nyareatan gitu, bisa masihan solusi tiasa ngalandongan gitu. Tah nu kitu teh jarang aya pahmi, jarang aya ajengan nu tiasa kitu teh plus teh nya magahan nya tiasa kitu jarang teh teu sadeana nu magahan tiasa kitu gitu. Teu sakur-sakur nu magahan plus tiasa anu nemeh teh henteu. Kari-kari aya nu kitu teh. Gitu bari lillahi ta'ala gitu. Estuning tujuanna teh milarian karidoan Gusti. Tah cek di dieu tah pami cek badil hukama. Tah ku urang teh kudu tah dicalikan tempat pangaosanana teh. Gitu, kupingkeun cariosanana teh. Pasang hate kanggo anjeunna teh. Cina ngeling gitu ita hate urang jeung anjeunna teh nya. Sina connect gitu cek HP mah connect namina teh. Supaya connect, supaya ngeling, supaya ngait. Gitu sabab ieu teh teu sembarangan. Tiasa magahan Quran, kitabnya nerang-nerangkeun agama bisaeun. Tuluy aya kaistimewaan nu lain. Jurig sararieun eta. Kitu jurig anu bararingung. Jadi barungah. Anu akhlakna garoreng, budak kolot naon. Jadi saroleh. Kitu. Bari manehna teh niatna milari ridho Gusti we lain milari keuangan. Milari ridho Gusti we. Tah cenah satria nu kitu teh barang jarang. Jelema hese nu kitu teh arang langka. Satu sakur-sakur ajengan bisa kitu. Teu sakur-sakur kiai santri bisa kitu. Aya nu bisa maga nungkul kitu mah teu bisa Kang mah. Ka anu we pasoe nu kitu. Teu bisa Kang mah, komo ieu gering kararieu mah tah apal. Ari doa mah loba tapi da nu kieu mah kudu nu khusus, kudu nu apa. Tah ka anu. Tah aya ahli hikmah nyamagahan. Kitu santri aya, pasantena aya. Aya kaistimewaan bisaan. Kitu. Tah ngayakeun pangaosan. Calikan nu kitu teh. Calikan tuh hatena sina ngeling ka anjeunna ulah ngewa omat. Kalau mengewa mah urang teh katutupan berkah ti anjeunna. Anu dipika bingung teh moal leungit, angere bingung, kasusah moal leungit, angere susah. Tah urang teh resep, ieu mah jelema istimewa. Nya bisa magahan, nya aya kaistimewaan anu lainna batur nu teu bisaeun. Tah ieu mah bisa nuduhkeun kana kasayan dunya gitu. Tah ieu lah lamun teh yang berkah bab kedunyaan gawe rezeki supaya ngocor jeung sajabana. Tah jeung kasayan bab akhirat tak ieu sangkan salamet di akhirat ku meunangkeun ridho Gusti. Kieu wudu, kieu salat, kieu zakat, kieu puasa, kieu haji jeung elmuna. Kitu dak diwawuhkeun ka ulama ka wali nya. Tah nu kitu teh pasti calikan ulah dipikang ngewa. Lalu pikang ngewa sarua urang teh jeung hayang nyungsep hirup teh. Dicalikan. Gitu. Ieu barang langka ieu mumpung aya jelema kieu. Ngalap barokahna. Ka hiji ngalap elmuna, kadua barokahna dina kaistimewaan ieu jelema. Walaupun ieu jelema teh kieu, tapi istimewa, batur teu bisaeun. Calik di dinya, manahna di cina ngeling ka dinya kitu atik. Nya sina matching kadinya resep urang teh kitu tah insyaallah kabingung leungit kasusah leungit kitu tah ceuk ba'dul hukama nya wal maqalatus salisata asyarata wallahu a'lam. Tos